Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa, tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda tangtosna anu genah mernah kitu manina. Dinten ayeuna sim kuring sejam bidangkeun deui neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Jaka Suhanta episode ke-15. Mugi aya dongeng teh janten penghibur kana kalbu gepang babaraha mana. Hatur nuhun pisan ka para kaum dangu di channel dongeng Mang Oleh anu satia ngadangukeun ti dongeng sim kuring. Yuk pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang ngamukeun sasarengan. Kumaha jujutan caritana ngeunaan Jaka Suhanta episode ke-15 dinten ayeuna. Yuk mangga. Si Jaka Suhanta geus beres manehna rengse sasarapna. Ayeuna manehna teh katempo keur diuk nagolodog nungguan nu jadi indungna mawa kompan da dititasna. Si Jaka Suhanta teh rek dititah pangmeulikeun lisah di satana. Tapi teu bisa ka warung, da kusabab keur langka saurna mah lisah tanah teh. Di warung mah moal aya. Jadi antukna si Jaka Suhanta teh daek teu daek manehna mun hayang menang lisah tanah kudu meulina ka pasar Cimorongkol. Make jeung nangka sagana nya. Lisah teh aduh. Padahal mah naon ya teh. Buat bisa langka kieu. Tapi da kudu kumaha deui atuh. Lamun teu make lisah tanah hese deh ngahurungkeun hawuna. Jabak kamari hujan meni gede. Poho deh suluhan nu dipoekeun teh nu dipoeankeun teh. Henteu diampihkeun ka jero. Ngantukna kahujanan nih kitu gerantos hatena si Jaka Suhanta main teh bari nungguan nu jadi indungna digolodog main teh diukna teh aya indungna mah keur ka jero nyokot duit di enggon indungna. Teu lila binining teh geus kaluar deui ti jero enggonna bari mamawa kompan. Jaka ya tah ieu kadenya ieu sakalian mak teh itu jangan ngaput baju maneh nu bolong pangmeulikeun sakalian ieu nya bola kaputna ieu jeung bola kaput angsulana nya dicukup-cukup nya jakanya tah ieu lisah tanahna saleter weh tong loba-loba teuing da eueuh mah teh ieu teh duitna kumaha bisa perlu dicatat teu cek binining manehna teh nanya ka nu jadi budakna. Tak kono mak meni ukur 2 jenis oge. Meni nyawe da Jaka teh budak leutik. Eta kan lisah tanah saleter jeung bola kaput warna naon mak emang bola kaputna. Cek si Jaka Suhanta malik nanya. Eta warna bodas. Kapan baju ilaing teh nu bodas teh nu kamari. Soek panan nyangket kana paku. Oh enggak. Hiji nya. Nya atuh hiji. Jeung loba-loba. Eueuh duitna ge mah teh ieu teh. Empet-empet duitna teh. Kade nyaja kan nyajangnya. Sakuan aya eta saku. Cek binining main teh bari ngelikan kana calana budakna. Aya mah ieu saku mah. Nyasok atuh ya sakuan duitna tah ieu kompanna kade tah ieu geus aya turupna ya Jaka geus kapanggih eta mah jadi moal haliwang lamun misalna hiadap kahujanan di jalan ge moal kasupan cai lisah tanah teh Jaka. Cek binining bae rada nyarengeh mikeun kompanna ka si Jaka Suhanta nya atuh
mak ai kitu mah jaka ayeuna nya tinggal itu meni rada codom kieu beli kawajanan mak namanya nya atuh manya rek isuk nya atuh mak nya atuh jakanya angkat nya nya. Assalamualaikum. Hati-hati Jang. Waalaikumsalam. Nya mak sejak kasuhanta main teh tuluy ninggalkeun nu jadi indungna anu nangtung di lawang panto. Sejak kasuhanta manehna moal nyangka yen poe ayeuna poe ngamimitian manehna kaluar ti sabudeureun imahna manehna bakal menang cocoba deui nya meureun jang si Jaka Suhanta mah cocoba gede ieu teh yen manehna moal nyangka bakal panggih jeung gorombolan si Ojat CS. Cuaca tanya lumayan ya. Bisa poe kieu dulu bahaya ieu mah kudu rada make mau paham pangawak ieu mah ya. Anu nampo deui nya di tukang teh. Di tukangeun hareupeun eueuh jelema deui. Kebenaran. Ceuk si Jaka Suhanta mah teh bari alak cilik luak liuk heula ka tukang jeung ka hareupeun manehna. Bisi aya warga lembur Cimorongkol anu keur leumpang. Nah kusabab kitu ge si Jaka Suhanta teh embung kanyahoan yen manehna rek make ju ilmu paham awak leumpangna teh meh teu lila teuing muruh ka tempat manehna rek meuli wisatana nyaeta rek ka pasar Cimorongkol. Sanggeus nitenan yen di jajalaneun teh tukangeun jeung hareupeun manehna leuweuh deui jelema anu leumpang antuk nama si Jaka Suhanta teh corelat kaceleng manehna teh ditangka ka tangka cocorelatan semu make anu panghampang awak bari cocoretan kitu teh Jaka Suhanta teh bari ngagerentes manehna teh nah ini nya bisa amo kawas kieu teh bari coba heula nya bisa amo kieu teh ceuk si Jaka Suhanta mah teh bunga agerantos kitu bari paroman beungeutna mah semua rada seuri liurna teh teu karasa main teh cocorelatan aya pang kitu pas kitu main teh celat kaceleng urun kusabab manehna ningali aya gorombolan si Ojat CS di tempat harita basa manehna dicegat nu basa mimiti manehna panggih jeung si Tapak Mang Tapak guru manehna ngagebeg si Jaka Suhanta kusabab manehna teu nyangka bakal panggih deui jeung nu matak ka hate diri manehna sieun nya atuh rek sieun kumaha atuh manehna sanajan ayeuna geus diajarkeun ilmu silat sakabeh ilmu silat anu depi boga ku si Tapak geus diturunkeun ka diri manehna tapi kusabab acan dipake jurus-jurus silatna manehna ngarasa angker hate mah sember gitu ningali anu depi ka embung ku manehna geningan geus hararaya di tempat harita manehna teh we dipaehan ceuk asana mah aya si Ojat alah sia kumaha ya Mang Tapak duh mana nya adah cek si Jaka Suhanta main teh ngagerantes leumpangna rarengkogan
Nya heueuh atuh. Kusabab eta si Ojat jeung barudakna geus nempo mencerong ka manehna. Ai si Ojat CS ka barudakna anu geus ningali yen si Jaka Suhanta aya manehna teh seuring ngagagak semu dicampur jeung ambek tapi pacampur oge jeung bunga. Goblok. Duh, Ceng. Kos. Si anjing geus datang. Dia saya goblok. Cek si Ojat mainna teh gegeroan ka si Jaka Suhanta. Ngadenge si Ojat gegeroan kitu ka diri manehna si Jaka Suhanta beuki soak mainna teh. Ngabetem we. Teu daek nuluykeun leumpangna. Adun ngagerentes mainna teh. Bari kesang ngucur sawak-awak. Wah, gitu nya. Aduh. Ya bedog. Bari nyekelan bedog sagala deh. Banyak kudu kalakonan deui. Cek si Jaka Suhanta mainna teh bari ngadadeg-deg. Gitu nate nya sanajan jarakna masih kena 20 meter kasih Ojat tapi manehna kawas anu leungit rasa yan manehna geus aya nama lain si Jaka Suhanta anu harita deui teu kapikiran yan manehna anu ayeuna mah lain Jaka Suhanta anu teu miboga ilmu silat tapi ayeuna mah nu miboga ilmu silat luhur malahan mah ilmu silatna teh haya satingkatan jeung si tapak tapi da kusabab si Jaka Suhanta teh acan pernah ngagunakeun eta ilmu silat manehna teh rarasaana teh asa anger we si Suhanta anu kamari-kamari keneh nu ayeuna ge atuh da kumaha deui da ngaranna ge acan pernah dilakonan dan pernah diprak-prakeun eta ilmu silatna teh. Si Ojat jeung barudakna beuki nyo ambek mainna teh. Padi pupurilengan mencrong si Jaka Suhanta si Ojat teh narik kerah baju si Aceng bari dicekelan pundukna teh rada kukeheul teh geuningan make tenaga. Ceng sabar kan usia asa dodo tata jangan goblok teh acang Ceng si Aceng anu sarua keheul oge mah teh ka si Jaka Suhanta nembak ka si Ojat nya Kang siap si Aceng bari semua gidig mah teh leumpangna nyamperkeun ka si Jaka Suhanta ningali si Aceng nyamperkeun kawas kitu si Jaka Suhanta soak beuki ngoprot beuki nyorocot nah nyamperkeun ieu aduh ya kumaha aduh aing teh aduh teh kumaha ya Allah ya Robbi kumaha teh cek si Jaka Suhanta mah teh ngagerentos kaos kitu bari panonna teh soak semu pias nempo si Aceng nyamperkeun teu lila si Aceng teh geus aya hareupeun si Jaka Suhanta bari pok ngomong ka si Jaka Suhanta goblok si anjing ngacedok wae si goblok eta geroan si anjing bari kep leungeunna si Aceng teh rek nyekek karena beuheungna si Jaka Suhanta leungeun kencenna teh. Ai pas kitu leungeun katuhuna si Aceng dipeureupeun tuluy diteunggeukeun kana beungeutna si Jaka Suhanta. Jebret. Eta mah pamirsa
anu asal nama biasa nama nu acan-acan nama nu saanggeus-anggeus nama si Jaka Suhanta mun beunang panarajang kaos gitu khususna ti gorombolan si Ojat CS sok beunang tatu nama ngadon leungeuna peureupna si Aceng anu nyerieun teh anjing goblok anjing ai si Jaka Suhanta nu beunang panarajangna beungeutna pas pisan nyayang kana irungna ngadon ngahuleng ngahuleng si Jaka Suhanta teh ku sabab teu karasa nyeri-nyeri acan malahan mah asa ditoel hungkul padahal mah diteugeuh sapalikna ku si Aceng teh si Jaka Suhanta bari ngahuleng ruas kitu kaget maena teh bari ngagerantos baca dikit tuh rasa deh oh nyanya uing karek sadar uing akan diajarkan ilmu silat ku si tapak teh berarti bener uing geus lain si Suhanta anu baheula deui bener ieu mah dipake ieu mah ilmu silat teh sanggeus ngagarantos kaos kitu muncul kepercayaan diri si Jaka Suhanta main teh ningali si Aceng leungeuna paperengkelan bari awong-awongan ngarasakeun kanyarina si Aceng teh si Jaka Suhanta teh ana mah hatena jadi tenang ngadon seuri ka si Aceng kunaon atuh nyari mah anu ditenggal anu teu nyari ngadon nu nanggal nu nyarina kapanan ieu tengan beungeut teh wongkol cek si Jaka Suhanta ngadon seuri kaos kitu si Aceng anu keur nyanyeklan leungeun anu katuhu anu ngarasakeun kanyeri kawas neunggel kana batu cadas da karasana teh ku si Aceng teh bari rada cirambai mah teh tuluy ngaliuk ka si Jaka Suhanta bari pok ngomong deui anjing cek goblok anjing mau kenal si anjing jadi nyeri lagi lengan anjing anjing teh si goblok sih gua aja ya anjing cek si Aceng mah teh gajeleng padahal jaraknya ukur kan 2 meter tapi ngagajeleng bari erek nenggeukeun peureub anu kencana kana beungeutna si Jaka Suhanta nampo lawan adu jajatena rek nenggeukeun kaos kitu deui ngareuwas keneh aya keneh reuwas sanajan ayeuna hatena manehna tenang oge geus percaya diri oge angger we daing ngamimitian ge ngaranna mah nu ngaranna ngamimitian pasti aya reuwas-reuwasna tapi anu aneh teh nu karasa ku Jaka Suhanta teh eta panarajang teh karasana teh katempona teh menilalaunan rek nepi kana beungeut manehna meniha gampang pisan eta panarajang peureub si Aceng anu rek nyayang kana pipi katuhuna si Jaka Suhanta disingkahan ku si Jaka Suhanta tukang bari mundur launan gitu teh bari nyarengeh Jaka Suhanta teh ngomong ngan cakikan kieu teh plos eta mah tunggulan leungeun kencana si Aceng teh teu beunang karena pipi katuhuna si Jaka Suhanta si Aceng reuwas kusabab eta tunggulan teh satarik-tarikna satakar kerebekna di manehna teu beunang boro-boro beunang kana kulitna acan ukur angin we ukur dahar angin peureupna si Aceng teh aya pas kitu si Jaka Suhanta bari maju bari ngomong deui abi na teh nya jebrot eta mah iga burungna si Aceng beunang dituur tuur suku katuhuna si Jaka Suhanta goblok gedebut
ngajongkeng si Aceng benang ku tuurna Jaka Suhanta sanggeus kitu waktosna seep pamiarsa cag urang tuna gelang ngeunaan Jaka Suhanta dinten ayeuna hapunten pisan kana samodaya kelapatan simkuring utamina kana cariosan simkuring anu masih keneh lah ngaranna ge atuh amatiran simkuring mah tong disamikeun sareng anu senior-senior mah nya pamirsa ya atuh nuhun pisan ka sadayana kaum dangu dongeng mangoleh atuh nuhun pisan tos manco ya wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga